Uling siapa? Uling ke mana? Kan itu ke siapa? Ulah jauh ho. Heeh. Kita si Ongo emang belah mana cicingna? Tuh. Mau tahu sungguhan? Heeh. Oh, kade ulah uling kaluweung lo. Heeh. Oh, bisa nanaon sajuk buru juk ulah buriting balik ke. Ampun nih budak teh. Uling we pagaweana teh. Mur. Woi. Molor wae ya. Mah bos damang. Salam gitu tuh. Aya naon? Buat buka duit sia mah Teu boga duit eta Aya naon pagawean jeung sia? Naon? Hah? Naon tah? Nah, aya we pagawean mah. Naon pagawean teh? Kurang di pagawean naon we? Ya aya misi. Kumaha? Soalnya teh peruangan obos teh nya rada menurun. Kudu kumaha? Cik atuh maneh rada neangan mangsanya. Maneh ek nitah sawe sabodo eta mah nya. Penting mah pemasukan jeung obos. Pulus lumayan, masa ulah sok nolak sia teh. Kayak nita kasih toto gitu nya mah. Siap. Atur we eta mah nya. Kayak pembagian nama di paneri pokona mah nya. Jeung sia balik ka itu. Ek molor aing. Ampura euy aing rada tadi teh eta nungguan bos. Nah emang namanya dititah naon ku itu ku si bos. Asal lila aing nungguan di dieu. Eta dititah neangan maksa ku bos teh. Maneh waena kudu ngilu aya mah. Nah emangna aya hancaeun teu aing. Aya jangan mangan aya mah rada berat euy. Emangna beratna kumaha? Berat nama aya mah kudu ngajual organ dan cara kamar yang begal. Heueuh ku aing di gawean ayeuna mah. Tapi aing kabagian komisina teu. Kabagian mata kobosita maneh oge da teh sanggup soal kitu mah euy. Heueuh bae lah maneh teu sanggup mah ku aing we kalem. Oh, hampir mana ayo. Ayo. Yang naon? Yang anu we. Yang mana bedogna? Uing heuh poho teh mawa. Nyari kumaha tuh? Kudu mana coba? Nagelan teuing. Ulin balik ya. Ayo. Nah, jangan pasang tadi sih ya. Heunya yang buah-buah orang teh nyesap. Kumaha tuh? Ieu kumaha tuh? Gitu euy sasaran aing teh geuning aya di dieu. Ih, jalan kemana ya? Ini tengah ho. Duh, jangan yang ngompol dekat. Wih, gila tuh. Entong tungguannya tak sedang. Duh, asa sieu. Gila. Gila geuning. Gila. Cungur mah. Jang kamar baturan maneh jadi. Ngompol mah ka belah ditu. Terus selain duaan maneh aya saha deui? Kerduaan orang mamang. Daripada maneh segini dulu jang. Kajen teh nyeuleuh jeung amang urang balik sieun di dieu mah. Kemana? Balik ka imah. Ayo tuh. Buru. Nah, Si Ujang dibawa ke sana. Amang-amang man bedog. Mang, ayo orang yang dibawa ke mana? Satu nepi-nepi. ngam balik ke urang balik. Jang mengkol kayaknya jang. Mengkol.
Tak kuangnya dipaehan ayeuna. Nah, damang bedung. Ganeng sia. Mampun atuh Mang, ampun. Geus sakieu ge. Irit ayeuna. Kumaha kamari teh lancar teh? Aman nu kamari mah tinggal komisina ye. Syukur atuh ari eta mah geus mah gitu. Mana buktina? Kalem aya buktina mah. Ya, buktina mah. Tapi halus mana ieu lancar pagawean teh. Aduh, poho euy organa teh di ala ku aing teh karena dipaehan hungkul. Emang mana maehana di mana? Ku aing teh dipaehan teh di dinya tadi tong, leuweung Cibodas. Ari sia teh nya, eta leuweung teh angker. Oh, da aing mah teh nyaho. Da aya barudak ditongo, ku aing teh disampeurkeun we. Sia mah nu mana? Da ciri-cirina budak leutik ya. Panek pokona botak we. Botak. Ada hideung nih. Heuh. Ieu, ari sia teh nya, eta kan aweuna bos urang. Oh, da aing mah teh nyaho atuh. Wah, ieu bahaya ieu mah we. Waena ku tangan di ieu mah. Sakumaha eta ge bahaya ieu mah. Heuh, Kudu sumputkeun. aing tangan ayeuna. Urang kudu aneh bahaya ieu mah. Heuh. Ayo. Ngong. Ngong. Jang. Ngong. Jang. Ngong. Jang. Nis, kumaha nya barudak teh? Teuing teh tadi teh kapangi-kapangi. Teh kapangi-panginya euy. Heueuh, tah si barudak biasa ada reueuh di tetengan tadi ge. Kapangi-kapangi kumaha nya teuing? Ngong. Jang. Ngong. Jang. Ngong. Jang. Ngong. Mama, tunggu dulu. Abang teh kalau nasi ujang ya? Hah? Urang teh karena nasi ujang abang ningali teu? Tuh, amang mati kamari mah teu nepo si Ujang. Kamari we nepo teh pamitan naik ulin ke jeung si Ongol cenah. Saprak eta teu papanggih di amang mah. Kemana nya? Asa eueuh ningan nanti ketangan kurang nih. Teuing amang teu peduli sabodo ka mana-mana ge budak eta mah. Juga tuh, jangan kumaraneh. Ngok. Jang. Ngok. Ngok. Jang. Ngok. Jang. Urang teh tadi teh mendangan barudak teh asa areueuh nya euy. Heueuh kamarana nya. Jangan katong ya. Mu asieun, naon? Mu asieun. Ayo we lah. Ayo. Mana barang? Ya gede apa nama? Selain gede-gede jelema apa gede hayanya selain masa bau gede jelema Nabak naonnya eta mau balik di mah kudu balik di mah ieu mah Astagfirullahaladzim eta budak kunaon getihan sambar yang ari mana di dia keur naon eta teh budak teh tanya teh ngarahkeun gideg eta mana getihan teh lah boleh jang eta teh budak teh ditanya teh karahkeun gideg bawa piro budak teh yang hayu urang balik astagfirullahaladzim wah babi mah curi euy sieun teh
juri. Ayah itu mah. Ayah itu mah. Aya juri di tongo. Gimana? Di tongo. Bener itu? Aduh, ulah tongo jang bener. Ulah katong hayu. Sieun hayu. Kok gimana itu? Sia mayahanana dihareup aing payahanna teh di ditu. Da sia mah ka dengar riweuhkeun sia mah. Pana aing teh dititah ku sia, titah maehan titah neangan organ jelema. Heeh, nah atuh poho jadi kieu tak akibatna teh aing teh rusing ah. Nam teangan we teangan. Jadi macam apa? Gimana tuh teh? Dihareup maneh teh ulah loba ngomong wae buruk. Tapi kela aing ieu asa eta kan. Naon tah? Itu saha itu tuh? Eta teh budak lu kok aing kamari dipaehan eta teh? Teh heula mending kieu we cuk uing mah. Lamun eta henteu dipaehan deui kadua kali nanya. Heuh. Kayak bisi bebeja ka mamangna kumaha anjir eta bos urang. Daripada kieu mah ku aing orang paehan dewe lah. Aisyah kamari bener teu maehanana? Bener ku aing kamari dipaehan. Wah, heula sok paehan dewe lah. Bung, ka mana ieu budak, Bung? Atuh sia bener teu maehan teh. Bener dek. Bung. Tuangan sia eta Bung kehed. Mana itu toh? Eta toh budaknya tuan mana toh? Mana teh? Bung, sia ada kerasa ka aing ge biaya. Ah, geus ieu mah balik yuk ah. Mau eudeg ieu mah. Daripada kita mau balik tuh. Mau balik ku kono tanya balik ayeuna mah. Ayo ah, ieu mah ah. Aing mah di dieu, aing paehan teh ah.